long as he with me, that's what it's gonna be. For a reason now, reason now. Shining, just rest, guaranteed to beat your ass. For a reason now, reason now. Shining, just rest, guaranteed to beat your ass. Kela. Itu tadi dalam halus gitu euy. Anjir heueuh euy. Sok lah. Paling halangan. Naon? Ayo bawa we. Gas anjing. Sok. Jagaan. Yuk aman. Lah. Wilujeng sonten para pemirsa, Abdi Mesya bade ngawartakeun hiji kajadian anu kerame di salah sahiji sakola anu aya di Tanjungsari. Aya saurang siswi nu kaleungitan helm di sakola. Tina bukti CCTV anu kapendak, aya 2 urang nu jadi tersangka. Rekan Abdi ayeuna tos aya di tempat kejadian. Mangga kumaha kayaan korban ayeuna, Destia? Hatur nuhun Mesya, Abdi ayeuna aya di tempat kejadian nyaeta di parkiran sekolah. Ayeuna Abdi sareng korban anu kaleungitan helmna, mangga teh kumaha kajadianna? Abdi sumping ka sekolah isuk-isuk. Terus motor diparkir sakumaha biasa. Helm Abdi simpen di spion motor. Waktu bade uih, helm teh tos teu aya. Di pihak sekolah tos aya tindak lanjutna tanpa kita acan. Di pihak sekolah sih teu acan, tapi Abdi tos ngalaporkeun ka Sapam sekolah sareng guru. Tina CCTV kapendak 2 orang anu nyandak helm, tapi keneh teu kahartos saha palakuna. Engke bade diteruskeun panalukti kanana. Hatur nuhun teh. Ieu weurah kanggo sadaya rerencangan sakola. Sing langkung ati-ati tur miara barang pribadi. Balik deui ka studio. Hatur nuhun Destia, mugi ieu kajadian janten pengajaran pikeun kasadaya. Urang kedah langkung waspada sareng miara barang-barang sorangan. Abdi Mesya ngawartak ieu warta. Hatur nuhun sareng wilujeng sonten.